ngadamel video nu temana Pancawaluya. Tepangkeun wasta abi Jesila Zinda, tepangkeun wasta abi Rika Ramadhani, tepangkeun wasta abi Tia Zakia, tepangkeun wasta abi Nurul Alizkia, Tepangkeun wasta abi Baran Rakib. Pakai Wastabi Cekia 19. Mentari pagi ku siapkan diri Ya, siplah. Dua kali atuh. untuk menggapai mimpi melangkah Cager nyaeta sehat lahir batin, henteu aya kasakit jeung bisa hirup normal kalayan kuat. Bager nyaeta halus dina budi pekerti, hade akhlak, tur ngarasa nyaman jeung batur. Kenapa yuk? Yuk. Babi teh ayeuna na pesak, tadi tak asa dipesakan. Sugan murah turun tadi di dirunya. Ayo tengok, yuk. Bisa keburu ku batur. Ini gimana nya? Tadi kan ini yuk. Jadi pesakan teh dapat di dieu. Nggak ada teh ayah kamarnya. Kita kan terus sampai punten menekan HP tadi paling itu. Mau mana? Apa anu warna ungu? Oh, iya nu teteh. Oh, Gimana apa? Sadelu nya teh bener nyaeta jujur layu jeung aturan sarta henteu nyimpang pina saestuna. Jangan yang ngaros lah kalau pet motor gini. Mangga ti payun ke nyusul. Iya, yang ngaros yuk. Mau ke ti payun ah. Nyusul. Ya ngaji bisa tarang ngaji. Iya bener teh. pinter dina Pancawaluya hartina jalma kudu boga ilmu jeung kacerdasan sarta ngagunakeunana pikeun keadaan jeung kahirupan anu benar. Aku naon ah? Aya bisa bensin Ya bensin. Ya hari bakal ti kawit di mana? di Cikadu. Oh, Cikadu. Saya bensin. Ayo, pom di payun bade di batas tapi. Iya, sana di batas. Caket dah. Siap, ya. Oke, ayo mari ke bawah. Dina bahasa Sunda teh singer hartina cekatan, sigap tangkas jeung henteu lalawara dina ngalakukeun hiji pagawean atawa nyang harepan kaayaan. Tidak terus. Sakitu wae anu dipika atur, mugia aya manfaatna kangge urang kedayana. Hapunten bilih seueur kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata dua Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. iya we hungkul masa potong 10 detik we. Masih asal gitu. Tak ya. Tidak. Dicabut kali. Apa? Iya. Iya ulah deketin tah gitu. Hitung jauh teh lagi atuh kira-kira. Nah, apa abi tarik? Cager nyaeta. Wadai cerbatin kalayan bisa hirup. Kalayan naon? Yang hirup Nyaeta. Iya ya bagus mikir. Nah, apa abi tarik? Ya buru ih. 1 2 3. Naon ya ih. Geus atuh ih. Hati-hati dengan hatiku. gue. Di
dipayun atuh ah. Masih kudu ngawas. Jangan main waras Ya, siap-siap kita dipayun tuh. Payun. Segitu wae anu dipingatur, kapunten kami ngakalan jerengan ucapan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu wae anu dipingatur, mudah-mudahan ya aha Udah emang patah. kitu wae anu dipingatur mugia janten amal ibadah urang sadayana. Nah, si bete mugia janten